Teuting harita kuring indit ka daerah Pondok Hijau. Nya maksud nama rek ngadon nepungan salah saurang kolotna babaturan. Kuring penasaran kana caritaan salah saurang babaturan anu ngaranna Dadang. Manehna nyaritakeun yen kolotna nu aya di Pondok Hijau teh salah saurang pananyaan atawa salah saurang paranormal. Kusabab kitu jorojoy we kuring hayang nganyatakeun caritaan manehna. Ari si Dadang mah pancakakina ka kolot anu aya di Pondok Hijau teh uwa. Nyaeta kolot teh lanceuk panggedena bapa si Dadang. Sanajan kasebut jalma anu bisa, tapi kolotna si Dadang teu ngumbar kabisana kitu wae. Malah kuring oge kakarek apal harita yen kolot si Dadang nu aya di Pondok Hijau sarupa kitu. Nah nyadang kolot maneh nu aya di Pondok Hijau teh wacis. Nya matak maneh ku saya diajak oge supaya maneh percaya ye. Da eta atuh maneh mah jadi jalma teh kurang percayaan kana hal gaib. Lain teu percaya. Kuring percaya kana ayana makhluk gaib. Tapi kuring can pernah manggihan bungkeuleukanana. Pastilah engke oge maneh bakal dipanggihkeun jeung nu gaib. Tapi kira-kira maneh moal sieun kitu? Asal bener we bakal bungkeuleukan. Nama kejingseun sagala. Justru penasaran kuring mah. Kuring tepi ka Pondok Hijau teh jam 8 peuting. Sabab ngahaja da cek si Dadang oge kudu muru peuting. Sanggeus aya di imah kolotna si Dadang, kuring persiapan keur ngalaksanakeun hiji ritual anu kudu ku kuring dilakukeun. Ritualana teh nyaeta kuring kudu cicing di salah sahiji kamar kosong. Ngan samemehna kuring ngalaksanakeun hal kitu teh, kolot si Dadang nanya deui ngeunaan kasanggupan kuring. Cenah kuring kudu siap ngalaksanakeun naon bae anu diparentahkeun. Sarta kuring kudu ulah sieun lamun aya hal-hal anu aneh salila kuring cicing nyorangan di kamar kosong. Sabab kajurungku kepanasaran tea, kuring moal ngarasa keung. Sok sanajan kuring kudu tirakat sosoranganan. Soalna kitu kuduna lamun bener-bener hayang panggih jeung makhluk gaib nya teu meunang loba batur, tapi kudu wani sosoranganan. Geus manjing waktuna jam 11 peuting kuring asup ka eta kamar. Mimiti asup ka jero kamar mah asa biasa-biasa wae. Tapi sanggeus kuring aya di jero sarta kamar dikunci di luar, mimiti karasa aya hawa aneh di eta tempat teh. Jeung deui kamar ngahaja dipoekan. Satapa-tapa caang ku lampu cempor. Kuring diuk rek ngamimitian ngalaksanakeun wirid anu kudu ku kuring dibacakeun.
Kuring diparentahkeun wirid lobana 1000 balikan. Nu dipake ngitung lobana kuring wiridan teh ku sapunyere anu geus diteuk-teukan kira-kira panjangna 5 sentian, lobana 1000. Taya kajadianna naon ari mimiti mah? Malahan karasana asa biasa-biasa we. Kuring diuk bari wiridan teh mimiti ngerasa kesel. Tayohna wae geus lila kuring wiridan malah geus loba. Da eta we nyere anu dicekel ku kuring karisa eutik deui. Akhirna kuring beres oge ngalaksanekeun wiridan lobana 1000 kali. Tapi can aya kejadian aneh di eta tempat. Malah pamikir kuring boa-boa si Dadang teh ngan ukur ngagawekeun. Manehna ngabobodo ka kuring. Mimiti timbul teu kapercayaan kana naon anu keur dilaksanakeun ku kuring. Selang sababaraha menit sabot kuring keur hulang-hulang. Mimiti kuring ngerasa kaget. Nu jadi sabab teu pupugu eta tempat asa inggeung. Siga aya lini. Malahan igeungna oge tarik. Cik pamikir kuring, nah bet aya lini, lain aya makhluk anu aneh. Keur kitu ujug-ujug karasa aya angin anu nebak kana awak kuring. Karasa meni nyecep kana awak. Malah kuring nepikeun ka nangkep harigu keur ngaleungitkeun eta rasa tiis anu nyecep tea. Bari pupurungkutan teu kahaja panon kuring nempo anu aneh di hareupeun kuring. Katinggali siga aya suku anu gede. Eta suku teh pinuh ku bulu. Eta suku gede pisan. Panjangna eta suku aya kana sameteranana. Mimiti kuring ngarasa geueung aya di eta kamar. Komo deui katingali aya suku anu sakitu gede. Sukuna sakitu gedena moal teu pasti awakna oge jangkung gede. Kuring kadenge aya sora anu ngagerem sorana handaruan pisan. Bulu punuk jadi cing puriding. Kuring penasaran cengkat ninggali kaluhur. Barang breh katinggali. Gening di hareupeun teh aya salah sahiji makhluk anu kacida gedena. Eta makhluk beungeut nepi ka sieuneun. Panonna bolotot mancon ningali ka kuring. Tinggali eta makhluk teh calangap sarta kadenge ngabarakatak seuri. Sanggeus kitu kadenge siga ngomong ka kuring. Saha anjeun manusia? Aya maksud naon anjeun ngonang kuring ka dieu? Punten, abdi kumaha wani. Abdi mah mung penasaran hungkul. Teu aya niatan sejen salian ti eta. Jadi maneh teh hayang apal ayana kuringnya. Sok atuh, rek naon ayeuna?
Nah nyen rek milu ka kuring. Leungeun eta makhluk anu gede ka tempona siga anu rek newak kuring anu keur diuk. Ningali kitu mah kuring nyaan ngarasa sieun jeung keung. Kuring ngarasa sieun diroga hala ku eta makhluk. Sabab lamun eta makhluk ngerekep ke kuring pasti we geus moal bisa ngalawan. Kuring langsung cengkat tina diuk maksud rek kaluar di jero kamar. Tapi kuring teu bisa langsung keluar di jero kamar. Sabab panto kamarna oge dikunci ti luar. Kuring gogorowokan minta tulung ti jero kamar bari gegedor kana panto. Kuring beuki ngarasakeun sabab karasa leungeun eta makhluk teh siga anu nyekel awak kuring. Kuring beuki narikan minta tulung ka nu aya di luar. Panto kamar terus ku kuring digedoran. Dang, Dadang, Dang buka panto Dang, Dang, buka gewat Dang. Rada lila, panto aya anu muka di luar. Antugna kuring beuki narikan gegedor kana panto. Kayaan di eta kamar beuki geeuman. Sora makhluk nu pikasieun, sorana handorwan bari teu eureun seserian. Awak kuring ngadeg-deg, ngeleper diancikan rasa kasieun anu rongkah. Kuring tong dikukumaha. Kuring mah nganukur hayang apa lungkul ka anjeun. Dang, Dadang, Dang ngeuwat buka panto Dang. Dang, di dieu aya jin Dang. Dadang. Rek milu ka kuring. Akhirna mah panto kamar aya oge anu muka di luar. Panto teh dibuka ku kolotna si Dadang. Si Dadang oge nyamperkeun ka kuring anu tipu buranjat kaluar ti jero kamar. Kuring hari wes-wes nyaritakeun kajadian basa kuring aya di jero kamar. Si Dadang jeung kolotna mah ngan ukur nyerengeh we ngadenge caritaan kuring sarupa kitu teh. Ti harita kuring percaya yen jin teh bisa diondang datangna jeung kaciri bungkeulekanana. Nyaeta kajadian kitu teh ngarupakeun pangalaman anyar keur kuring oge. Sangkan ngandelan kapercayaan kuring yen jin jeung siluman teh nyata-nyata aya. Ngan pedah teu sambarangan bisa katingali ku jalma. Kudu ngaliwatan panempo panon lahir.